من الشيطان الرجيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم والله أعلم بمرادي وتاب لنرima tobat ya Allah ala salasati ingat sewong tetelu alladzina khulifu sewong akeh kang den ayakeun ya alladzina kabi'ani taubati saking den terima tobat alaihim ingat alladzina biqarinatin kalawan qarin hatta idza dhaqat alaihimul ard maladat galarubak ing atase alladzina babu mimma rahubat kalawan barang kang jembar serta barang kang jembar ya ardu ma'rubiha tegese sumertane jembar ardu sa'atiha tegese jembar ardu luase ardu wala yajiduna makanan yatma'innuna ilaihi maka nemu ya alladzina ing panggonan kang anteng ya alladzina kabahilaihi maring makkah wadaqat alaihim anfusuhum lan rupa kikatasi alladzina pirang-pirang ati qulubuhum tegese pirang-pirang atine alladzina lil ghammi karena bingung wal wahsyati lan geresah bitakhiri taubatihim kalawan den akan taubati Allah fala yasma'uha sururun wala sumaka orana ngamot ing anpus opo surur lan orang ari wa zannu lan nyangkalan ngayakinkeun ya ladzina kaba'i qanu tegese ngayakinkeun ya ladzina an satune kalaguan mukhaffafah taniku mukhaffafah min tsaqillah warana nanggalung siku maujud saking Allah illa ilaihi angin maring Allah taba alaihim kari-kari narima taubat ya Allah ingat alladzina waffaqahum taubatan litaubati tegese maparinan taufik ya Allah kambing alladzina kadue taubat liya tubu depan yang tarabat ya alladzina innallaha yazadun ya Allah wa Allah tawwabur rahim iku kang sangat narima taubat ar-rahim turkan sangat walase ayat ieu teh nuluykeun ayat anu kamari tentang ditarimana tobat hiji kangjeng dua sahabat muhajirin tilu sahabat ansor
sakumaha kamari dijelaskeun laqad taballahu 'alan nabi wal muhajirin wal ansar alladzina tabauhu fis sa'atil usrah. Lamun urang nyaritakeun tentang perang Tabuk nu geus panjang didongengkeun di awal saat panas anu luar biasa, susah sulit kadaharan ceueung lantaran Kangjeng narima berita di Roma bahwa negara tersebut bakal nyerang Madinah. Kangjeng langsung tanpa pamrih nyatetan sahabat-sahabat anu siap tempur melawan musuh Allah. Unggal poe dicatat siapa yang mau berangkat saha nu rek siap perang. Wow, sahabat teh lalapor, sahabat teh daratang, sahabat minta dicatat untuk berangkat. Kasihan sahabat perang, lantaran menang siar agama luar biasa jeung gonimah eleh sorga deuk ka mana lumpat eleh jeung menang na teh ieu teh selalu aya dina kauntungan sebab para sahabat mah dunia teh di sahabat paleti urusan pikiran soal dunia kabeh ka akhirat kos urang bae kieu. Alhamdulillah pan urang ge. Aduh bangun teu narima sih mah dikitukeun teh nya. We ge kadeuleu ja. Ya Allah, ya Rabbi sakieu ge ngaji bae urang kos ieu komo nu teu ngaji. Sakieu ngaji bae urang tetep bae hese bae tah hayang pemikiran ka akhirat teh. Nyepelekeun dunia sakieu ge ngaji bae komo anu dia PR. Komo anu sok di pasar bae teu ngaji-ngaji. Komo anu eta teh anu ya Allah ya Rabb. Aja. Tah mendaftarkan diri dalam rangka li'ilai kalimatillah, siap tempur perang lawan musuh Allah. Baik, mantap. Di antara anu siap eta sahabat ternama nu teu asing deui Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, Murarah bin Rabi'. Eta mah sahabat ternama nu henteu pernah tinggalin perang, selalu di barisan depan, terutama Ka'ab bin Malik lantaran gagah aya di nyana, wawasan aya di nyana, sugih aya di nyana, bahkan geus siap nyana meuli kendaraan onta bulede 2 jang perang Tabuk. Tapi ketika Kangjeng Nabi berangkat ke Tabuk, Ka'ab tinggalin, numantak tinggalin di jero kolbuna menunggu korma endek panen. Hiji eta nomor kadua na ieu teh keur panas nu luar biasa hayang rada niuhan. Tapi di benak hatina lah kendaraan aya, awak sehat. Pokona mah berangkat sapoe 2 poe 3 poe kakejar. Kan nusuki mah kitu bae pan. Nusuki mah tuh kitu bae. Tah padahal nya mah kendaraan ecek-ecek lain mah geus hebat. Kakejar geus wae. Berangkat sahabat mengiringi Kangjeng Nabi. Ka'ab menunggu panen. Nomor kedua lah sapira Tabuk. Kendaraan geus disiapkeun. Keisuk nya penyakit keisuk teh aya di nyana datang ka
Kangjeng geus datang ka Tabuk nyanana masih keesuk icuk colek. Eta calo teh kos kitu calo. Kerbo. Datang deh ke Senen. Kerbo ke Senen bonen. Ayo bae lembur bonen. Uyuhan daek tadi lembur bonennya. Urang mah cicing di nyaja isin. Saya di mana gua di cicing di bonen. Ke Hararayang. Nah, akhirnya Kangjeng teu pernah nyarita. Teu pernah nyarita di mana Kaab nyarita ketika Kangjeng geus datang ka Tabuk. Tampuk bendera kepanglimaan pikeun ka Sidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Sidina Ali titang urusan Ahlul Bait. Nah, ibarat datang ke Tabuk teh ditaroskeun ai Kaab mana? Aya nu nyarita Kaab mah. Waduh, nyana mah ieu teh permasalahanana hiji tangkal kormana loba kaberan deuk panen. Nomor kaduana nyana teh hayang rada istirahat digebes ku tolah. Ya sok nyaritakeun ka dihareupeun ka anjeun bos. Henteu. Nyana mah bagus keke nuturkeun ka dia. Kalau ngomong cicing. Tapi Kangjeng kan lain jelema biasa. Apal. Di hareupeun urang jelema ngabohong ngabual-bual. Oh iya. Tuh Kangjeng mah lain deui ya tuh. Wah, Kaab. Sakumaha anu geus dicaritakeun kamari tentang perang Tabuk. Akhirnya Kangjeng Nabi teh jadi perang nama lantaran horenganan di Tabuk teh encan mempersiapkan untuk peperangan anu sabenerna kakarake rangkuman didinya Kangjeng Nabi teh lobi jeung Yohana. Akhirnya terjadi peperangan mah tapi nyin ketentuan tilu surat nu dilayangkeun ku Kangjeng Nabi. Kesimpulan nama sarua jeung perang. Ulang Kangjeng Kaab Hilal Merah temilu kata. Begitu Kangjeng Nabi sumping ke Madinah, kebiasaan Kangjeng Nabi di mana sumping di mana-mana terutama perang, langsung Kangjeng Nabi ke masjid. Engke pada subuh teh cali Kangjeng Nabi di payunan masjid. Didinya tengke para sahabat teh sararumping naroskeun nu teu milu teh naroskeun keberadaan peperangan jeung sajabana cerita-cerita tentang perang. Kebiasaan seperti eta maka munafik nu tatadina teu milu minta izin ka Kangjeng Nabi lantaran loba kepentingan, loba nu kudu ditangani. Kangjeng Nabi tidak melihat bahwa manehanana seorang munafik, bahwa eta rombongan teh munafik. Nu jelas diizinan tinggalin teu perang, balik di Tabuk minta hampura sebanyak 80 lebih manusia dihampura ku Kangjeng teh masalah. Urusan kebenaran jeung teu nyanggakeun ka Gusti Allah. Yo, nu kamari geus dicaritakeun. Termasuk Kangjeng Nabi ngizinan di dinya. Ku Gusti Allah ditegur tetapi dihampura. Muhajirin jeung Ansor ditegur tetapi dihampura seketika eta keneh. Tetapi begitu datang Kaab bin Malik ka Kangjeng, salam puluk salam ka Kangjeng Nabi tengah jawab. Assalamualaikum. Maksudna endek bebeja menta hampura. Endek isti endek naon iti dari itu menta hampura. Kangjeng Nabi tengah jawab cuman senyum-senyum. Kan senyum beda. Ieu mah bangunna senyumna senyum aduh teu ini mah. Urang bae lamun nanya ka awewe aya nu senyum pada bagus jembar hate. Aya nu senyum neng mana? Senyum. Ieu mah senyum beti mah ieu mah bagus. Tuh kan? Beda urang tidak senyum ge geus boga tebakan urang. Awewe ditanya ke urang, "Neng di mana?" Mantep ieu mah geus. Ieu mah senyum penuh arti mah. Tapi lamun nanya deui, "Neng di mana?"
senyum kene tapi kos kitu wah lain deui mah. Lain deui mah. Masyaallah. Ieu Kangjeng begitu salam teu dijawab bukan. Kangjeng Nabi senyum bari ngabalieun. Wah. Ragag jantung Ka'ab. Aduh. Itu datang teu deuk minta hampura. Ningali rombongan sejen di hampura ku Kangjeng teh. Bari nyaho lah si eta teh kaayana gitu tetep di hampura kok. Aduh, kaula mah ngabalir Kangjeng. Ya. Didinya nyeri hate Ka'ab teh ya Allah. Sapoe, 2 poe, 3 poe ngobrol deui jeung sahabat. Maneh apal ka kaula bahwa kula teh cinta Allah jeung cinta Rasulullah. Sahabat ditanya sarua jeung Kangjeng ngabalir. Ku teu milu perang teh, teu milu perang teh itu jadi mamala. Aduh, cek Ka'ab teh kok ieu jadi kieu. Ya Allah. Nyeri hate teh. Lantaran Kangjeng Nabi sikapnya terhadap Ka'ab teh seperti eta. Kesimpulanna nama Ka'ab teh terus we cerik teu eureun-eureun ngecelak cai mata. Nu mentak aya bahasa cai mata sakecelak eta teh lamun motifna tobat seunaraka nu sakitu ngagebrah ribuan tahun bakal tiis ku sakecelak cai mata tobat. Mahal kecelakaan cai mata teh mah kumaha gitu. Ya Allah. Sabara ribu tahun neraka, sabara juta tahun neraka. Hese di pareumanana blambir mana nu bisa mareuman neraka. Beak jeung mobil-mobil berangbirna, jeung supir berangbirna. Jeung nu boga berangbirna. Jeung bupati jeung gubernurna anggeus kabeh. Moal bisa mareuman ka seueur neraka mah boro-boro make belang heabna geus lara. Tapi ku kecelak cai mata tengah penting urang taqarrub jeung tadarruk ka Gusti Allah, tafakur pikiran dosa-dosa nu geus kaliwat. Ya Allah ya Rabb, keur carita galakna Gusti Allah, kejamna Gusti Allah, jabarna Gusti Allah teh loba jelema nu ibadah tapi ku kasalahan nu saeutik geus didongengkeun jang nyeuhil bae kudu ka neraka. Gusti komo abdi keur carita jabarna Allah, keur carita maha galak jeung gagahna Gusti Allah. Datang ka urang teh nginget-nginget dosa nu baheula. Ya Allah ya Rabb. Heuh, tingongora abdi teh datang ka ayeuna dosa abdi teh numpuk nyundul meureunana. Sagala rupa aya di abdi geus bogoh soal baheula sinden. Bogoh baheula teh soal main gapleh teh geus lain main ade, koprok lain main ade. Tukang anu diukna teh naon tah? Batur bapan marahen tajana mah nu diukna teh anu ngoprokeunana naon ngaranna? Heuh sia tah. Tolol. Aya dingana kabeh. Sagala rupa aya eta urusan sogohir. Encan inget soal kabair. Gusti komo di zaman ayeuna nu ngaran mabok hampir kabeh, naudzubillah min zalik. Urusan perzinahan baheula mah di Jakarta di hotel atuh kuari mapan ngembrak di kawasan. Ya Allah ya Rabbi, di kawasan ngembrak boga duit, urang meuli teu boga duit ngeridit bisa. Bahkan lamun kadeleuna kos haji pendi mah make sorban bil barokah kan nyanana gitu. Tarolol teh coba ublag kuari goblok. Tah iya. Kabair. Urang inget-inget tengah penting ya Allah ya Rabb ya Allah ya Rabb ya Allah ya Rabb. Lamun terus bae kurang diinget-inget dosa, diinget-inget neraka. Carana seperti eta. Urang mandi heula, wudu, salat. Terus urang peureum taqarrub tadarruk. Terus saya mikiran ya Allah ya Rabb Gusti, langit tenang Gusti, bumi gitu kene, eusi langit eusi bumi sadayana Gusti. Di antara dadamelan Gusti teh abdi. Gusti abdi teh meureunana ieu teh hamba Gusti, makhluk Gusti. Pinuh ku dosa lantaran aya nafsu. Ingat baheula Bapak moyang abdi Adam jeung Ibu Hawa kagoda ku iblis ku nafsuna, tapi pan eta mah dihampura ku Gusti.
Gusti lamun abdi hajun teh dihampura ku Gusti kadeuleu ku urang naraka anu sakitu geus jutaan tahun ngagebrahna ngagolotrok urang dibayangkeun di antara nu ngojai di neraka teh urang di antara nu ragrag dina jembatan Shiratal Mustaqim teh urang anu ku urang dibayangkeun di handapna ruhak anu pohara jasa panas lamun di dunia urang neuleuh ruhak tanggal kayu kemudian dibeleuh jadi ruhak urang kadinya geus ngerecek ieu mah geus jutaan tahun ya Allah gambarkeun urang teh seperti eta ngaguling ka dieu di kulub kebelah ditu aya kala tina seuneu bayongbong tina seuneu orai tina seuneu buaya tina seuneu anu eta teh bakal nyangkrem urang haju tuluy teu paeh-paeh bayangkeun kasalahan urang teh anu bakal dibersihan di neraka seperti eta lamun teu ngurucut cai mata coba bakal ngurucut cai mata urang ngecelak ya Allah ya tah cai mata nu ngecelak tengah peuting tobat ka Gusti Allah saeutik teteh tapi niiskeun seuneu neraka nu jutaan tahun ya Allah ya mahalna cai mata urang nila ceri kos geus gigi we kunaon kunaon aduh naon sih itu jadi malah mau cai eta teh ngaranna tisu beak sakitu segondel supaya sebenarnya saya kasedih naon si dosa apa naon lain kunaon SMS nata nu tata dina ku aing deuk dikawin teh nolak sia jasa goblok jat deuk teu sedih kumaha aing geus korban motor geus korban aing mah hugi sababaraha beuh pohara jasa ayo praktekna teh sampai di sini saja ambo atuh murag je jantung aing deuk teu ceurik kumaha cekna lalaki mana nun teu ceurik dikieukeun sia jasa goblok jasa urang mah ceurik urusan kos gitu kan sebenarnya macam dia mengaji kok sedih amat bangunnya ya Allah emang gue naon lah ngaran lagi berenang hidup di dunia kira sedih lain maksudnya naon sugan bisa nulungan mau bisa nulungan emang gue mah gitu masalahnya jelema memesan karung gua truk ajuk wari itu dibayar aduh masya Allah tuh kan urusannya kos gitu bae ceurik teh urusan dunia jeung dunia bae masya Allah kan sia kunaon si ceurik batur mah diterima aing henteu aing geus nyogok segala rupa teu diterima aing sia nya ceurik urusan kos gitu masya Allah aing geus mere 50 juta yang diterima di PNS henteu sia nya goblok aing geus suka bumi neangan telu hingki ka aing teu jauh di urusan kos karar itu mah lulu ya Allah ya Rabbi Gusti Allah dong tuh teu jauh urusan ada urang mah urusan karugian dunia ai kitu mah maji geus ditobatan eta dosa-dosa nu baheula keur ngora teh jeung Allah mah babar jeung Allah mah eta biasa bae lah sadajan ka neraka jeung moal kebeli sakeun ye cak cenah mah neraka naon meureun eta ngomong kos kitu teh sacablakna sugut goblok Gusti Allah dong Kaabin Malik teu eureun-eureun ngeclak cai mata teh lantaran ngarasa dosa henteu milu ikut serta jeung Kangjeng Nabi dalam rangka ilai kalimatillah perang Tabuk tamada minta hampura ka Kangjeng ngabalieur boro-boro ngobrol salam nage geus teu ditarima aya senyum nage lain deui ieu ge tabasumna tabasum gobo non godob nyeri amat hate kabelah dieuna nanya aya eueuh model kula sahabat nu lain anu menta hampura ka Kangjeng teh ditarima aya saha apal tadi dapat apa Hilal bin Umayyah jeung Mirarah bin Rubai sarua itu ayeuna nyana ngadatangan nu dua eta mana teu milu ka Tabuk henteu emang kunaon eta tuh permasalahan sarua sih jeung aing urusanna aju geus kieu kumaha
Hampura ka kangjeng boro-boro ngampura cek teh. Salam ge teu dijawab. Sasalaman akur sih cek aing. Jadi orang tiluan ieu sebenarnya mah jelema nu terasih. Aya instruksi dari ti kangjeng. Wahai para sahabat, dilarang ngobrol ka jelema nu tiluan. Teu meunang obrol-obrol jeung nu tiluan, diancam ku Gusti Allah. Hiji Ka'ab bin Malik, dua Hilal bin Umayyah, tilu Mirarah bin Rabi'. Ulah dibere ajer rarahi, ulah dibere senyum, ulah dibere obrol-obrol, antapkeun nu tilu mah. Masyaallah nyerina luar biasa. Ngobrol teu bisa. Di lockdown. Aduh, Masya Allah. Akhirnya caririk duduhan mah teu pernah kemana-mana, faktorna usiana manehanana geus rada aya umur, tapi kan Ka'ab mah seorang budak ngora anu keur mejeuna gagah waringkas, sagala aya di manehanana, gagah aya di manehanana, wawasan aya di manehanana, sugih aya di manehanana. Deuh make jeung aing kabita ku soal-soal urusan dunia hanjaka lain. Beuh lamun sampaikan ka kangjeng henteu dibere ku Gusti Allah narima hampura kumaha aing kaharep. Teureun-eureun ceuri cara ricing di imah teu pernah keluar, terutama nu dua ngan Ka'ab mah lantaran budak ngora masih keneh kalau kebutuhan ke pasar biasa. Instruksi selanjutnya cek kangjeng Nabi, di samping teu beunang ngobrol jeung sasaha, asingkeun ulah dibere budi, panggil Ka'ab, panggil ku kangjeng menghadap nu tiluan teh menghadap aya naon deui kangjeng. Ulah bergaul jeung pamajikan, teu meunang bergaul jeung pamajikan, bikeun heula ka keluarga, teu meunang manehna tual ka pamajikan, teu meunang bergaul jeung pamajikan. Ancaman ti Gusti Allah jaba, teu meunang obrol jeung nu sejen dilarang ngobrol jeung maneh. Dua, teu meunang keluyuran ka mana. Nomor katilu jeung pamajikan ge teu meunang bergaul. Beuki nyeri bae. Kan di imam aya pemajikan lumayan. Obrol-obrol jeung pemajikan kan, urang teh bisa we curhat-curhat. Soal kariweuh, soal kesedih, soal segala rupa ngaranna ge jeung pemajikan minimal atuh minta diurutankeun ka pemajikan mah. Pangurutankeun ieu atuh. Henteu urang nu diurutan atuh nyana diurutan ku urang. Kabelah dieuna atuh urang dipencetan ku nyana, belah ditu mah nyana dipencetan ku urang. Beki naik sudah mampas malulu. Ya Allah ya Rabbi ta, ieu kan teu beunang. Akhirnya kan dimikeun ka keluargana. Sakumaha instruksi kangjeng, kaula teh keur di download. Lockdown. Teu beunang keluar, teu beunang bergaul, teu beunang ngobrol, teu beunang ka mana. Instruksi terakhir, pamajikan kudu diasingkeun heula. Surti keluarga ge apaleun. Dikumaheun kajadianana ieu teh. Ya Allah. Ieu teh geus 40 poe. Tambah setelah pamajikan titah diasingkeun menjadi 50 hari, geus 50 poe. Teu bisa obrol-obrol, teu bisa keluyuran, dilarang bukan. Eueuh sahabat anu mere budi kabeh gunep catur teh nyaritakeun bongana. Wawasan aya di nyana, gagah aya di nyana, sugih aya di nyana, tapi teu daek milu memperjuangkeun agama Allah. Tah balukar teh model kos kaki. Beuki sedih bae dedengian ti sisi gigir loba. Masyaallah karing sedih. Tina 40 poe tambah 50. Tapi ketika kangjeng nuju aya di bumi Umi Sulaim, maka kangjeng Nabi senyum-senyum sekitar jam 2:30. Aya naon ya Rasulullah?
jelema nu tiluan teh dihampura ku Gusti Allah ngejat musuh. Cak manehna kula meunang henteu kaluar ya Rasulullah. Aya naon? Deuk kabejaan bahwa nu tiluan teh ieu teh dihampura. Atuh, eueuh masalah ngan kebe sabar ta subuh. Nya peuting-peuting. Ieu we ku bunga-bungana maksudna meureun mana teuing bungaheuna eta nu tilu dibere informasi seperti eta. Atuh ai daek mah teu naon cek Kanjeng Nabi. Dan kebe nu ngeunaheun mata subuh. Teu kuat peuting keneh geus kabejaan. Tah eta informasi langsung ti Gusti Allah nu turun ka Kanjeng. Masya Allah bantak ieu ayatna. Wa 'ala salasati alladzina khulifu wa taba Gusti Allah narima tobat ka jelema nu tiluan hiji Ka'ab bin Malik, dua Hilal bin Umayyah, tilu Marar bin Rubi' eta teh alladzina khulifu nu tiluan teh jelema anu diengkekeun ku Gusti Allah dipanderikeun tina ditarima tobatna waris setelah 50 hari diterima tobatna biqorinatin dengan tanda-tanda penerimaan langsung ke Gusti Rasulullah. Gusti Rasulullah dibejakeun ke para sahabat, maka 50 hari terkekang batin. Selama 50 hari salam teu dijawab ku Kang, senyum-senyum benduk. Jenengan para sahabat lain teu meunang lelempangan ka pasar teu meunang, kebutuhan menang diancam. Nah iya selama 40 hari teh ya seperti eta tambah pamajikan ge titah diasingkeun Allah nu tiluan eta nu diengkekeun tobatna. Padahal neuleuh sahabat muhajir, neuleuh sahabat ansor nu lain, neuleuh golongan-golongan nu 80 itu 7 dihampura. Padahal di jerona teh tanda-tanda munafik tetep we dihampura. Kok kula mah nu tiluan teh ieu henteu can waka diterima tobatna teh hatta idza baqat alaihimul ardu bima rahubat, sehingga terjadilah terasa bumi nu sakitu lega jeung luasna sempit rasa. Idza baqat alaihimul ardu bima rahubat, sehingga sempit kanu tiluan teh bumi bima rahubat disertai dengan luasna bumi. Mungku orang dicaritakeun benuana Asia, Amerika, Afrika, Eropa, Australia sakitu buana, tapi terasa sempit bagi nu tiluan lantaran ieu teu dibere budi ku Kang. Urang bae ge urang atuh ulah waka ku Kangjeng heulanan. Ku pamajikan bae heulanan urang kadenge nyandung tadi nama henteu ku ari kadenge nyana gubras gebris bae. Urang datang teh ka imah assalamualaikum lain dijawab lawang gebruk. Wah beuh panglima aya di jero ieu. Beuh geus lain deui rarasaan urang. Masyaallah eta lamun ku pamajikan geus dikitukeun kumis segede tai leutik kumis. Terasa bae kumis teh sama sekali. Wah teu beres ieu. Imahna ngabangun urang, pamajikan urang, nu meulikeun mobil lage urang, anu nganapakan urang, tapi ketika lawang digebrukeun, masyaallah ieu dunia sempit. Ya Allah, ya Rabb. Aduh, pohara jasa. Mun hayang nyawa sempit dan dunia nyandung. Sempit sia dunia. Kecuali cek nu kolot naga kula marela jasa dicandung teh lantaran dedeulean kula nyamal kebel deui urang bakal balik ke akhirat sugan we kula amal-amal nu sejen mah teu boga suga we amal ngaridoan kakak nyandung. Ya bener sia. Aing teu salah kawin jeung sia, masyaallah. Orenganan sia mah bangsa langit oreng. Ngan kitu ge ngomong doang moal aya. Tapi aya bae meureun hiji dua mah. Tuh. Ieu
lain ban kakarak SMS-an doang geus diblokir. Masya Allah, eta anehnya ganjaran nupang gede nak dicandung. Ketika dicandung eta surga geus muka bae iraha bae pae geus tinggal nyolong bae ka surga geus teu kudu hese-hese ibadah awewe mah asal dicandung eta lawang surga anu 7 muka kabeh geus teu kudu hese-hese. Tapi tetep bae nyana bangun embung ka surga teh gitu. Tah inget teh bung emangna surga naon gitu deui cenah teh amal-amal lukur ka surga nya endahan ngahelah kos kitu. Ya Allah, etalah manusia ketika diberi ganjaran gede kos kadanan cara Siti Rubaiyah mah dianter di ongkosan kakak lain bagian ngijilir aya ongkosna henteu aya tah dikula. Iba dongeng doang. Masya Allah garis. Dah nutiluan anu can dibere lawang tobat ku Gusti Allah. Kangjeng Nabi masih keneh bendu sehingga terasa bumi nu sakieu luasna anu sakieu jembar jeung legana teu karasa sempit lantaran kamana bae palaya juduna makanan yatmainuna ilaihi teu manggihan katentreman cicing di imah cicing di hareup cicing di tukang cicing di leuweung cicing di huma cicing di mana bae pelataran teu ngarasa tentrem teu manggihan tempat pitentremeun ja tentrem tuh lain di tempat kolbu moal Kangjeng Nabi Yusuf as-sijnu ahabbu ilaihi tentrem di jero penjara tentrem lain tempat ulah dikira istana lu sakitu megahna mobil lu sakitu mewahna aju jelemana tentrem can jelema nu naik Mercy duaan jeung pamajikanana tapi kesangan eta ase nu sakitu poharana tetep kesangan sebab salakida teu wani mileuk ka dieu pamajikan teu wani mileuk ka dieu korenganan keur aya masalah eta pamajikan sa mobil bae ge kuat kangesan barang neuleuh jelema keur naik sapeda reman seserian goes dilangketek deui ku pamajikanna tah ebrak ngaguling seserian keneh bae ngaguling ka jalan cai seserian keneh bae bandingkeun nu naik Mercy nya geulis nya sugih asena ge sakumaha lain ase biasa ieu mah lamun dikadinyakeun jadi es tapi tetep bae kesangan ironi neuleuh jelema naik sepeda reman seserian ya Allah ngaguling masih seserian kene bae lain terletak dina Mercy dina Baby Band dina Lexus kolbu Masya Allah jelema naik mobil mewah bangun teh bangun kejem teh santri mah naik angkot seserian dek jalateun seserian nangtung sawareh mah deui hahaha kempes masih seserian kene bae aju nyalateun teu kabagian sholawat seserian kene bae mun hayang nyaho kolbu santri teh model kos kitu ge di dunia kene geus jadi sorga santri mah ya sia mah teu pernah jadi santri bego tanyakeun ka santri HS di mana bae nya mah di kamar sarak-sak langsung ka majelis aya ase teu nyaho mayarnya nama teh ke masjid aya kipas udah nasgol langsung begilian mayar ke hutan langsung kacayu mandi teh Masya Allah sholat baca sholawat eta lain sorga sih nah yeay lamun hayang nyaho hate sorgawi santri nya nama aya awewe di dalam doang dek ditarima dek henteu nya nama jalain hate nya nama lalagaan doang nya nama lalagaan doang teh kun hate ketika daekeun mah awewena ayo mamang boga kok henteu aing mah Allah deui
Lalu ngomong sianya. Hati santri bagus gitu. Ketika didesek banyak nama lalagaan doang teu aya tuh. Tamah variasi hirup doang. Seni hirup eueuh cenah mah eueuh. Pikiranana selalu ke Allah jeung ka Kangjeng Nabi. Beuh, mantep. Masya Allah mantep santri mah tinggalin berjamaah ceuri. Santri mana meureun. Geus budaya jaho indahna hirup ya santri beneran mun malih lagaan jam sabaraha bae nya mah hayang masak nu ngalarang jam 1 peuting lapar atuh langsung bae nyiuk sorangan ngisikan sorangan bener bae ngobrol deui nya mah kos nu teu masak teh kos kitu beres bae kadinya oh asak cek cenah teh laukna goreng tuh haju aya dah sia masak pesta nang di mana nyaho dulu ditutup deh geus teu make aturan. Itu mah biasa aing, atuh barang ieu daharna ge. Geus moal aya pangindah-indahna hirup jadi santri. Jelema nu teu pernah masantren moal nyaho indahna hirup. Moal nyaho nikmatna hirup. Wajan teuing nyana jadi bupati, nyana jadi gubernur. Nyana jadi big boss. Ya ada taruhlah jadi presiden, kos presiden Jokowi kuari teu nyahoeun jadi santri. Teu nyahoeun moal nyaho indahna gitu maksudna. Ai Gus Dur makan santri nyahoeun nya nama. Nyahoeun tapi nu henteu pernah nyaho ka dunia santri. Tinggalin zaman. Maksudnya keindahan jadi santri. Nya mah atuh endeu ka masjid, ben cokot bae baju saha baju saha. Nyaho-nyaho di masjid gede tinggi baju. Atuh lain nunyan. Tapi babaturan tilok marah deh. Tilok marah. Sia make baju aing. Baju aing sacokot-cokotnya aja poek. Geus bae. Sugan marah, sugan naon. Masya Allah. Tah menciptakan surga di jero pondok pesantren geus tercipta. Dahar jeung naon deui nya. Dia lain nunyana. Gusti Allah lagu badak lamun aya jelema pasantren haju betah geus anugerah panggede-gedena tapi di luar pondok pesantren modern mah lain santri teh mah kos kitu mah nipu santri pesantren asli nipu teh mah acuanana ge sakadar bisa ngaji sakadar bisa ilmu sakadar bisa kadituna jang urusan-urusan sugan bae jadi anu sugan bae jadi santri ieu mah Ente buka pikiran saya yang jadi naon itu ulah mikiran jadi naon pokoknya ngaji bae ibadah sugan saya jadi kiai teu kumaha Allah bae sugan saya yang jadi presiden teu hayang-hayang teuing aing mah sugan jadi mui mui teu hayang jadi RT teu hayang jadi kiai teu hayang ieu mah aing mah hayang ge masantren ibadah masyaallah lempeng jasa teh budak. Mungkin aku masih alamun di meji, atuh Allah kana ayat tadi lagi aing teu mikiran naon keluar di dunia, mantak ke mondok sia tolol, deh bisa nganasehatan batur, geus ulah ngomong jeung aing, aing mah jadi wali sia maka karakos kitu lah. Pokona wal kaharti dunia santri, mantak loba nu nanya ka kula soal-soal itu, dek mondok kan teh sih, geus henteu mah ulah ngobrol jeung aing, ditu kecuali dek mondok, karak wae bejaan. Mal ngerti saya dunia santri maka jeung hukum hese. Santri buka bingung. Saya geus umur sabaraha ye? Aing 29. Geus encan hayang kawin. Ya tuh encan aya takdir ti Allah. Atuh aing ke manggil aya takdir mah babahari kabeh ge geus ditulis di Lauhil Mahfuz. Aing datang ka Kobong mah ngalamun nya ye. Masya Allah. Nah, ilang tuluan teh terasa sempit dunia nusakil gana lantaran temagihan katentreman orang tentrem teh lain di imah gedong lain di mobil mewah lain di pakaian anu serba mewah jeung bagus tengah jamin duit numpuk miliaran tengah jamin karena ketenangan jiwa tengah jamin imah anu lir teh beda jeung istana teh bakal nentremkeun jiwa henteu. Ketentraman mah aya di diri urang, ieu urang kan
poho ke problem-problem nu aya di mamana sup ka majelis ngadengekeun ngaji tas ieu teh urang keur diajak ka sorga ngaran itu boga perasaan keluar bae ngaji datang deui war asana di imah nu nagih geus araya ieu Masya Allah bener bae barang datang ka imah ka angel amat sih ngaji go nu nagih can marah pamajikan geus marah teh pangel asa ngaji teh gegeraan atuh emang kunaon tuh nagih aju ku lain aju pengeng ceuli kula ieu lain gegeraan lamun balik lamun henteu sakalian je pamajikan pinter amat sih budak tah ieu lah urang teh keur diajak tenang tentrem nu hese ge ieu masalah tentrem mentak geus lah cenah kieu ulah eureun-eureun ngajian datang ka magrib sia nu ngeunaheun ya boga masalah mah di imahna teu bagian hiji tempat anu bakal nentremkeun jiwa bahkan wa dhaqat alaihim anfusuhum rupakan lutiluan teh hati-hatina anpus teh jamatina nafsun anpus tapi di manaan ku Imam Jalal teh kulub anpus pirang-pirang awak tapi nu dimaksud tafsiranana kulub kulub majus tina awak berarti min itlaqil kul wa iradatil juz mun dibahas kurang majaz ngaji teh geus kitu ada mah paranti metakeun doang tah najas berarti kan nah kolbu nu bingung tilok awak nu bingung kolbu lil ghammi wal wahsy lantaran aya bingung gersah teu paruguh ieu teh bitakhiri taubatihim lantaran diengke-engke tobat can ditarima kana bae tobat teh datang ka Kangjeng teh ngabalieun ka Kangjeng teh datang ka Kangjeng Nabi senyumna lain senyum anu bunga tapi senyumna senyum godob di samping eta loba instruksi nu sejen nyeri jasa kolbu teh dhaqat alaihim anfusuhum masyaallah hate teh sempit perasaan teh lantaran aya ghammi wal wahsy gersah jeung bingung kolbu jelema lamun urang ya urang ngeuli jelema bae asal kadelena kos kitu ieu keur bingung ngajian hukuman awak nu mantak di dia dibahasakeun lah awak wa dhaqat alaihim anfusuhum padahal mah kolbu tapi ngabahasakeun ana awak lantaran hikmahna tina kolbu teh bakal kana awak jelema lamun kolbuna eukeul jembar awakna ge kadeuleu marah mae wajahna awakna kitu keneh lamun keur setengah-setengah deui kitu keneh lamun kolbuna keur mejehna gersah nyeri hate kababawa awak jeung beungeut mantak dibahasakeun awak jelema kancing bajuna salah imah ieu mah budak mal beres ka jeung kumaha make kopiah miring nah kos ereh main nih budak kajen kumaha kajawan gua aing haju buuk dake geus teu disisiran nu hiji ka dieu nu hiji ka dieu nu hiji ka dieu mal kebal deui kudu bakal grogol ieu budak kadeul kolbuna tuh kan bae deui jelema lamun kadena we perlente amat ieu kajen kumaha rapih deui kopiahna mancrit masyaallah bajuna takwa orang merekna dini merek takwa buatan Bandung kajian kuku lagi budak kerjembar tebak orang bener baik orang yang calon lurah nipu yuk penipu yuk kajian kuku calon lurah kan nggak bagus awaknya woi kiai anu katipu ambalaya ku calon lurah dah kadituna mungsrut kiaina batur nu calonnya anu mungsrut eta gara-garana kabawa ku dunia batur ulah kiai bae datang di calon DPR kiai ngadoakeun pan calon DPR teh calon penipu DPR teh pan calon pamalingan aju didoakeun ku kiai atuh kiai sabangsa jeung nyana emang kiai teh lo ngadoakeun tah rahasia aing goblok nyana gede atuh lain deui merena tuh dasar kiai
nasib kiai mantap Allah ngutuk sia ngadoakeun calon DPR tolol cak Allah bagian siapa lain kos kitu bagian siapa ngaji kain maju itu bapan pamalingan berarti kan kiai ngadoakeun pamalingan mana DPR nu teu maling tek ceuli mun aya DPR teu maling tek ceuli mun aya DPR teu maling tek ceuli dunungan baheula ulah suka juga singgung baheula tah mah wallahu a'lam aing mah teu nyaho tah mah carita baheula kolot aing carita kolot aing tah mah kuari mah geus nyaho sorangan aing ge aya sih nu dieu mah ulah suka juga kitu aya nu dieu merenganan aya lah hiji wae merenang sok itu jelas yang ngomong di negara demokrasi mah geus diciptakeun jang maling nu mantak embung teh yeuh mun hayang sasakalana mah pajar aing ngomong teh ceknya teh sok sangeunah-ngeunahna yeuh diurut heula ku aing bakal heueuh sia ge nu mantak ieu nagara teh embung dijadikeun negara Quran lantaran hese jang maling tuh pertama tah globalna beh lah nu mantak sepakat ieu nagara teh nagara demokrasi anu baheula teh sabada Kangjeng Rasul teh kapan eta teh khulafaur rasyidin masih tentrem sabada khulafaur rasyidin teh kapan dilanjut eta teh ku Bani Umayyah masih hebat ketika Bani Umayyah geus teu aya dilanjut ku Abbasiyah mulai di dinya teh rada aya kekurang tentreman lantaran geus mulai aya pengkorupsian padahal mah lain korupsi untuk membangun bangsa jeung negara tapi dianggapna geus keluar ti aturan tidinya selesai dilanjut ku Utsmaniyah kitu atuh sejarahna ti Utsmaniyah dioyak-oyak teh supaya eueuh teh naon teh permasalahan hese ngalawan khalifah teh hese dioyak-oyak berhasillah dengan Mustafa Kamal maka sejarahna tumbang ti harita jadilah dunia demokrasi laluasa kamu laluasa jang naon cenah kieu pokona melaluasa jang naon nepetna temen laluasa bae saya mau ulah nyaho dewantak kiai hebat jadi lurah ulah waka jadi presiden ulah waka jadi gubernur ulah waka jadi bupati jadi lurah bae heulanan kiai hebat jadi lurah kiai hebat jadi lurah denge ku sia ku ceuli heulanan deleukeun kakiayanana siapa sababaraha kali cenah ngomongnya hai bangun siapa teu percaya ka aing teu deleukeun Gus nah ieu mah sekedar nyaho bae heulana nu mantak kula sok ngomong dah DPR mah nu teu maling maling kabeh dah sok amat sejarah nu aing dibuka sih ye parangsana kajeun urusan nyana mudah-mudahan dihampura bae ku Gusti Allah ye jadi bupati lagi jadi gubernur jadi DPR lagi pan kakak urang dulur urang bapak urang nya urang ka sorga nyana ka neraka ye tuh ulah tetep bae urang mah ka sorga nyana ka neraka sia ngomong sok macam-macam lamun teh jujur bisa jujur mah di mana bae dagang teu jahat kabeh gitu kan tanin teu bener kabeh aya bae nu beneran ya ulah-ulah jadi DPR jadi kiai ge atuh geus masang pelang malah deui jadi kiai geus masang pelang pondok pesantren modern As-Supendiyah Al-Jahannamiyah bae ieu teh lain endek nyaritakeun kajahatan nyadarkeun nu tilu ieu boga kasalahan haju sadar nu hese ge kan sadar urang cicing disalah tapi teu sadar salah eta nu bahaya tapi urang salah tapi haju sadar heuh sabarapa aja horeganan barang di
ditempa ku mata hati mah dunia mah beunang jabatan mah aya tapi horenganan jang ibadah ka Gusti Allah mah hese tah hayang sadar seperti eta ieu teh keur nyaritakeun lalakon jelema nu tilu sadar anu cai mata ngeclak nu sakeclak cai mata teh bakal niiskeun neraka bayangkeun ku masyaallah sejarah lain lalagaan Pak yehehe pohara teu kudu make ember-emberan teu kudu make kudu semprot eta di naon ngaranna blambir teu kudu jang mareumeun neraka cai mata ngeclak ti peuting timbul tina hazan tobat ka Gusti Allah masyaallah itu jang contoh teu daqat alaihim anfusuhum hate teh sempit lantaran encan ditarima tobat wa zannu alla malja minallahi illa ilaihi ku sempit-sempitna dunia nu sakieu legana terasa sempit ku sempit-sempitna qalbu lantaran can ditarima tobatna terasa kadi hese kadi tu hese akhirna boga kayakinan ieu teh aing teh salah kasalahan ieu bakal jadi siksa horenganan timbul ti Gusti Allah siksa teh anu bakal nyalametkeun teh Gusti Allah atuh boga kayakinan alamal jaa jang tempat ngungsi minallah ti Allah ila ilai kecuali ka Allah henteu ka mana tuh urang ngungsi teh janu bogana ge Gusti Allah neraka nu Gusti siksa nu Gusti nu bakal nyalametkeun teh Gusti mun tayang ka makhluk mah aya anggeusna dunia mah apalagi eueuh tempat ngungsi jang nyalindungi wal ti Gusti Allah boga kayakinan teh nu tiluan teh eueuh jang nyalindung pangungsian kecuali Allah dikallohkeun teh aya-aya bae deui aya-aya bae gangguan saat sempit saat rupek saat menunggu keputusan ti Kangjeng Nabi keur bejeuna kesulitan jo aya surat Yahudi suratna di jerona anjeun teh keur diancam ku Rasul anjeun teh keur di lockdown anjeun teh geus teu aya kalaluasaan geus maneh ka dieu bakal dibere ku kaula teh hayang jadi naon maneh jabatan hayang dagang naon maneh jeung hayang kumaha tinggalkeun lalakon eta hayu ka dieu ka aing henteu kumaha cenah tapi ka begitu baca surat ya sia setan sia disoekeun dengan setan sia ngeganggu buat aing deuk ka Allah sia hebatna ka eta surat panyeun ngeunaheun maneh teh keur dibenduan maneh teh ku ari teh teu meunang ngobrol maneh teh geus teu meunang ka mamana ayeuna pamajikan ge ayeuna diasingkeun lah ulah hese-hese maneh mari ngora keneh wawasan aya ka dieu hayang jadi naon maneh jabatan hayang naon yeuh geus dibere fasilitas lamun urang ngolosot urang mah ngolosot tapi kaab begitu dibaca setan doang second set rajin teu perlu aing ngokos kieu aing mah hayang ge dibere senang hati jeung dibere senyum ku Kangjeng Nabi tanda Allah ridhoan ka aing disoek-soek Masya Allah kari ya Allah hebatna qalbu Ka'ab mentek wazannu alla malja illa minallahi la ilaih boga kayakinan nu tiluan teh wejang ngungsi jeung wejang nyalindung ti Gusti Allah tina siksa Allah tina ancaman Allah illa ilaih kecuali ka Allah dikallahkeun ti harita panggil ku Kangjeng begitu geus pasrah total langsung dipanggil ku Kangjeng Kangjeng panggil geus senyum-senyum Masya Allah kakarak dipanggil doang ge aya berita ti para sahabat Masya Allah geus bungahna
ieu dunia lega deui. Dunia lega kamari mah sempit, dunia dedeleuhan ge aya 2 meter mah meureun. Kuari mah lega. Masyaallah, kos urang nyandung haju nu kolot ridho. Dunia legana luar biasa. Nginaheun dunia. Tiis. Kaab, masyaallah, mantap. Sumatab alaihim Allah narima kana tobat nu tiluan geus katingali ku Kaab jeung rekan nu duaan kamarahmayan Kangjeng Nabi teh masyaallah nu kamari mah ceurik teh ceurik sedih lantaran pinuh ku kasalahan ku ari mah ceurik namangan ceurik bunga tuh. Urangnya kan terus gitu datang dulur urang ti Mekah dararatang kadeule. Wah, anak urang kadeule, mamang urang turun di kapal salamet. Urang geus ceurik, masyaallah. Komo nu pamajikanna ka Mekah mah salakina ditinggalkeun 40 poe. Tabang geus pohara jasa. Atuh seuserianan ge seuserian bari cai mataan, masyaallah. Majikot ceurik si bunga jasa. Bunga tuh kunaon tuh salametnya. Maksudna kumaha sih? Lah, maksudna mah rahasia pribadi. Ya Allah. Tetapi Imam Jalal ngajelaskeun horenganan wafaqahum litaubat mahal itu. Bisana tobat teh dibere taufik ku Gusti Allah wafaqahum. Horenganan urang bisa ngaji ka dieu ge laenna urang, nang Allah. Nu tiluan teh bisa tobat, datang ka digoda ku ieu ku itu, deuk dibere fasilitas ku raja Yahudi tetep bae ka Allah. Nah iya teh eta dibere taufik ku Gusti Allah bisa ka Allah teh nang taufik ku Gusti Allah ti Gusti Allah. Mantap ketika urang ngarasakeun ilmu teh nu aing nang aing moal barokah boga ilmu. Harta teh nu aing janang neangan aing moal jamuga hirup. Nu Allah. Ana ilmu wa illa pala ilmalak cak Gusti Allah. Ana basaruk wa illa pala basaruk. Anak sama paila pala sama lah, nu aing kabeh, kok di aku sia. Teu di aku urang-urang. Sakieu aya na Gusti abdi mah teh dek ngahadam teh ka Gusti be, aya titipan ilmu ti Gusti nyanggakeun sagala-galana. Henteu diojol sia ku amplop, teu perlu amplop loba di mah. Eusina Gusti. Tah eta tololna ki Pudoli tah. Aduh masyaallah. Keur ieu tah mah kuari mah siapa sok aju hasud kita tuh tah ya masya Allah nang Allah orang bisa nak daek ngaji teh nang ngadaikeun Allah bisa nak orang maca kitab nang Gusti Allah wafaqahum orang bisa sholat lain orang nang Gusti Allah orang bisa tobat ka Gusti Allah nang Gusti Allah kuari loba di antara orang ieu urang mamana daratang ka dieu padahal mah loba nu gagah, loba nu sugih, tapi henteu dibere taufik ku Gusti Allah poe Minggu teh ka puncak. Ji, poe Minggu teh mobil aya, duit aya, fasilitas berbagai aya, endahan ka puncak teh dibere taufik kan. Ente makan sakit teu boga duit keur sararusak ka dieu. Emang teu boga duit ieu. Nya ge pagon boga duit. Emang taufikna diberena keur teu boga duit. Teu kitulah eta beker carita bae teu kitulah jadi wajah-wajahna ge lain deui. Beuh, wajah tukang neangan duit ya gitu. Nah itu kadeuleu kan duit di mana bae kanyahoan. Nu pamajikan dihandapkeun ka surga kanyahoan ieu ngaranna tukang neangan duit ngaranna. Nah. Akhirna manehna ku pasrah-pasrahna ka Gusti bisa tobat ya emang dibere taufik ku Gusti. Akhirna sumataba alaihim Allah narima tobatna jadi bere taufik geus kulantaran dibere taufik tobat liat tubuh supaya tararobat ku Allah dibere taufik pikeun tobat maksudna liat tubuh supaya tobat atuh memang ku Allah dibere taufik atuh daek tobat lagi luhur ieu mah ye berarti geus luhur sabenerna mah tingkatan luhur sebab biar tingkatan sahabat aijang urang mah sebenarnya make syariatkeun ieu mah geus lain mantak lamun urang maca tak oh ieu geus langsung ka Gusti Allah ieu
berarti geus pagawean urangan nang Allah kabeh luhur berarti ieu geus kana hakikat sebab kerja ditakeun sahabatna geus hakikat. Namun di awal wae lain kos kieu ya Imam Jalal nafsiranana ku hebat waffaqahum litaubat berarti nang urangan nang Allah kabeh nyana bisa cerik nang Allah nyana bisa taqarrub ka Gusti Allah nang Allah nyana bisa nemah nang Allah nyana bisa tobat nang Allah nang urangan luhur kan berarti kan al-afal kulluha minallah asli. Nah supaya tararobat ja emang dibere taufik ku Gusti Allah jang tobat atuh tobat. Innallaha huwat tawwabur rahim. Saenyana Gusti Allah wa Allah atuh emang statusna at-tawwabur rahim. Maha nerima tobat rahim maha nyaah jeung deudeuh urang ieu nu mantak kararumpul di dieu teh ieu teh aya teh kadede Allah keur disorotkeun ka urang rahim Allah mun hayang nyaho mah sorot ka urang gas ulah mikiran warung ulah mikiran segala rupa aya gara ngaji rahim Allah sehingga urang poho segala problem poho segala kasus poho segala rupa nu aya di imah poho itu rahim Allah set heuh horeng ngaji ngeunaheun jasa balik datang ka imah sia eta mah terus aja mah henteu Masya Allah dia ngeunaheun rahim Allah coba orang dipetingkan urutan ieu lah Kaab coba urang tuh taqarrub ka Gusti Allah mahal bisa diuk kurang tengah beting di kamar ya Allah ya Rabbi Masya Allah tuh kurang ihak-ihakan kade kayak gue pamajikan boga masalah naon salakinya tuh kan tuh aja pamajikan diuk di sisi nana cerik sarua cek salakina kon cerik ya nanya neng konan cerik neuleuh kagak cerik kalau mah partisipasi bae ya aya cerik partisipasi tolol siapa teh lalakon kula ku bogo-bogona jeung cintana ka kakak cerik kula milu cerik kakak cerik kula ge milu cerik kula mah mokoneung nuturkeun kakak we nembongkeun cinta kula ka kakak be Masya Allah jadi toel kurang geus neng kula cerik neng diragap kurang teu make kutang nah waduh tina tobat jadi lain deui urusanna siapa heran dibajak kos gitu teh tarolol kabeh ge lah iyalah ya ieu mah penyempurnaan cerita tentang perang Tabuk nu sejen geus ditarima tobat tapi nu tiluan mah diengkekeun diakhirkeun tobatna turunlah ayat wa 'alas salasati maka tercantumlah dina Bukhari panjang lamun urang maca tentang cerita Kaab diterima tobat Kaab tertulis asli di Bukhari Masya Allah panjang kene ceritana sampaikan kan nyaritakeun tentang keistimewaan Kaab termasuk di jerona Abdurrahman bin Auf termasuk di jerona aya sababaraha sahabat Tolha. Nah iyalah keistimewaan Kaab datang ke akhirnya Kaab bebeakan aku mah datang ke Kangjeng Rasul Gusti abdi hiji bunga iwal ti ditarima abdi deuk nanya tobat abdi teh ieu teh nu narima teh Tuhan apa Gusti Allah Kangjeng Nabi mana aya timbul ti kaula ti Allah abdi teh kaperhatikeun ku Gusti Allah jadi diakhirkeunana abdi teh horeng sebuah perhatian lain deuk kumaha abdi nyaho ieu teh diakhirkeunana teh abdi batur mah geus ti baheula ti heula ditarima tobat abdi mah diengkekeun ieu teh sebuah perhatian geus ana kos kitu Gusti abdi teh boga kakayaan nu sakieu lobana hendak dipasrahkeun ka Gusti bangga dibikeun kabeh jang kepentingan agama syiar agama mangga ulah cek Kangjeng tenang heula Kaab tenang ke urang atuh henteu datang ka deuleu eta dunia sama sekali ku bungah-bungahna diperhatikeun ku Gusti Allah datang ka dipasrahkeun ka Kangjeng sadayana hirup di dunia jang naon atuh
Itu dunia sakilobana teh itu beridanan mun abdi paeh teh mun sakadar dibagi-bagi geus dikagustikeun kabeh mangga gitu mang. Abdi mah geus teu nyesakeun sadeuk teh ulah kitu cek ke urang atur. Engke urang atur. Tah kahebatan Ka'ab teh. Bari dempo Kangjeng teh kaluhur. Masyaallah keur digupayan ku bidadari. Ya Allah ya Rob, batur mangga seperti kitu. Ieu teh urang teh kan kasorot ku rahim Allah. Tawwabur Rahim, lamun lain kasorot ku rahim Allah, jamual daek urang. Tah wayana geura pasrahkeun di harta. Tuh kan? Oh masalah cenah kiai kumpulkeun haju jangkula toh. Nah iyalah keur carita batur kenemahanana, batur kapasrahanana sampikeun ka saperti eta. Panjang kene dongeng asli nama ieu mangan sakadar patali jeung ayat kepasrahan anu luar biasa sehingga bunga anu tatadina bunga anta tadina cerik teh ieu teh cerik itu daun ke ditu ditarima tobat horeg rahasiana bakal nyaritakeun Kangjeng sakeclak cai mata mariman neraka rahasiana eta di samping eta geus diterima cerik nu kadua cerik anu bunga luar biasa ku bunga-bunga nah diperhatikan ku Gusti Allah harta kabeh dipasrahkeun ngan ku Kangjeng ke urang atur lain kitu carana supaya rapi ya Allah ya Rabb innallaha huwat tawwabur rahim mudah-mudahan urang kabehan bisa dibere daek tobat ka Gusti Allah tur ke tobat urang ka Gusti Allah sehingga Allah narima kana tobat urang kasorot ku rahimna Allah sehingga urang aya dina ridho Allah urang maot pamajikan maot keluarga urang maot kabeh aya dina ridho Allah subhanahu wa ta'ala bareng jaga di akhirat jeung ahli-ahli Allah subhanahu wa ta'ala bi barakati umil Quran al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minal nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima. Wa shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.